Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak di Sarasumpuring di SNS Wargi TV. Alhamdulillah perjalanan 1,5 jam nih ya kamu ya. Mohon lakiran langsung sakitu. Di Kayanghara di Pun Mamang di Ciberung. Di Ciberung tadi teh istirahat lah di Ciberung. Urang ayeuna parantos dugi di Desa Subang, tepatnya di Blok Jati, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Aya naon cenah ka dieu teh mah? Lah silaturahmi we lah. Silaturahmi. Utami nama eta silaturahmi ka Kangkun Kan ka di dieu. dieu nya ari hoyong mah rada sonten tadi Ya, udah hoyong jaroh nya. mohon. Ka kasepuhan-kasepuhan di dieu datos teu araya manawi geuning. Tos ngarantulkeun ti payun mudah-mudahan ditampi iman Islamna di tempat muga Allah. Anu saya di ditu manawi. Ayeuna urang linggih di patempatan diri dia ditampi alhamdulillah dirompokna kasepuhan almarhum Aki Oli. Ayeuna urang direncangan ku salah sawios putrana nyaeta Amaman. Hatur nuhun Amaman tos nampi simkuring sarengengan di dieu. Asian kopi segala Kopi segala rupi Wilujeng Sumping. Hatur nuhun. Hatur nuhun sami-sami Aman. Manawi ti awit ayeuna urang ngobrolkeun teh da kamari aya komunikasi seorang manteh cenah ge ka dieu atuh cenah ieu aya kasenian nu rada unik. Aya rudat manawi di Subang teh. Nya rudatnya sami manawi sareng nu kamari episode 1 acana nu masalah gembyung teh ya. Geus nama da sholawatan manawi nya. Ieu nama langgam berjanji gitu. Gitu nah. Cik sa kaemut Amaman ti awit tahun sabaraha aya rudat teh manawi Upami ningali kana waktos mah jiga nanti tiasa pastikeun nanging waktos nuju alit oge tos aya gitu nya. Tah eta teh ari rudat teh sabaraha jenis di teh manawi anu meureun rudat nu sidakun nu nangtong tanu nepi kumaha tah ayeuna teh. Upami kapungkur mah nuju alit eta teh aya anu cideku. Eta teh biasana mah cideku teh setengah main eta teh. Terus kalau jutana teh aya anu ngadeg. Nah, apa gerakan silat. Nanging rada sesah meureun pikeun nama ka penerus-menerus ayeuna janten nah gerakan teh tiasa jarang nu tiasa neraskeun. Nah, padahal eta teh saleresna mah budaya anu lebar lah upami diabaikeun teh kitu nya. Penerus manawinya. Gitu. Nanging upami di Cedeku mah panginten kana gerakannya tidak te begitu sulitnya panginten teh. Sulit janten rada mudah dihafal. Panginten ayeuna mah dimulai budak alit dugi ka pemuda ayeuna mah ngariring gitu. Biasa gitu. Panginten gitu da ari aslina mah duka ti mana abdi geus terang menuju alitnya. Mungkin sepuh engke lah biasa ngobrol sareng sepuhnya. Terus deui eta ari bacaan-bacaan anu di ieu mah seni panginten lah senina anu ti ditu panginten di Arab di mana nya kitu nya berjanji lah intina mah teh berjanji seperti segitulah panginten nah upami ieu kan ayeuna tos kasebut zaman milenial manawi gitu manawi murang kali ayeuna jelas tos ka nya ari dirusak mah henteu manawi da aya manfaatna oge kana HP pan manawinya sagala rupi. Tah rudat ayeuna nu di Subang teh abdi ge da kapungkurkeun alit sok rada ngiring nyelap kitunya. Gerakan sa ngiring lawan. Masih aya ayeuna nu ngariringan urang kali kitu teu sepuh wae lah kitu manawi. Henteu, eta kaleresan urang kali abdi oge kelas genep SD eta teh rajin di mana bae ge di Sok dijugjug bae eta teh. Ngiringan. Alhamdulillah. Berarti kan masih seueur peminatna manawi. Tah upami pelaku-pelakuna sepuh-sepuhna araya keneh eta teh nu nya panabeuna lah menawi aya sawe cikan kitu-kitu. Janten ayeuna mah kadang kawis upami ngababakuan mah aya tapi panginten kana fisik panginten anjeunna. Nuhun nembe ieu sok dipasikeun kana plus gitu. Bahkan alhamdulillah ayeuna di beberapa blok teh akhirnya terus gaduh grup namanya. Mohon jantan aya pengembangan lah panginten gitu. Mulai diekeun nya syukurlah upami ayeuna aya rerencangan saderek kana ti Kuningan nya. Biasa mohon ngangkat budaya anu tos lami ieu ulah sampai punahnya. Biasa mohon. Saya ieu nama supadoskeun lebar lah gitu nya. Istilah nama itu seni budaya cacandakan kapungkur panginten sepuh urang. Tah duwe ka ayeuna misalnya
leungit gitu-gitu bae aduh lebar pisan Pak. Lebaras. Nya. Lebaras. Sapanginten gitu. Nah, maksud simkuring oge manawi ka dieu sumping sejak nepangan ka lembur gitunya utamana membeureun mun cek lebaran mamudik mun nya bet. Urang teh mudik Pulang ka kampung dieu. lah. Pulang kampung gitu. Pulang kampung. Iya. Nepangan saderek-saderek di dieu. Margi salah sawios target simkuring ngayakeun ieu channel teh salah sawios nama ngenalkeun manawi minimal ngenalkeun ka pala putra abdi sadaya di dieu utamina para generasi muda ulah sampai hiji waktu meureunna seni budaya boga urang teh di aku ku batur. Eta seueur nama. Margi kantor seueur sampai kamari kan sempat ribut-ribut batik di aku ku batur, terus di aku ku batur teh kan ditinggal ka urang. Urang eta. Nah, simkuring oge di dieu manawi ku ayana ieu channel insyaallah manawi engke aya tempat nu sanes, duka engke kawin cai, duka engke aya seren tahun di Cigugur. Manawi konten-kontenna insyaallah masih seputaran seni budaya nu aya di Kuningan. Seputaran di Kuningan. Kumaha cenah pan lamun lain ku urang ku saha deui? Laras gitu. Mun lain ku urang ku saha deui? Ku kituna manawi engke insyaallah abdi sarengengan di dieu nuhunkeun dijajab lah gitu bari lalajo gitu lalajo ruda manawi dan sanes mah ieu rencangan ti Kuningan sadaya da meureun rada engke teh meureun rada culang cileung ieu ruda teh kaos kumaha meureun rada culang cileung abiona mah da kantos menawi ningali da malah ngiringan lah kapungkur sareng wargi di dieu aya ayosi di dieu kapungkurkan sok ngiringan teh aya di mana nu hajatan di udag pokona mah Ya di urang ya aya udah tapi di nu herang teh. Sanes berarti urang milarian perbandingan sanes ieu mah kan malah nambah ilmu gitu kan ciri nambah ilmu. sabumi Cara sana bedanya kumaha gitu. Ayeuna di minderan kitu rudatna urang ayeuna ka Subang di dieu saputos kumaha pan gitu. Intinya pamintan Kuningan itu kaya dengan budaya. Iya. Mohon. Margi malihan mah kantos aya lomba rudaknya anya di pendopo kapungkur teh pemit lapat mah. Mohon Aya lomba rudak sakabupaten tingkat kabupaten tehnya seueur pesertana alhamdulillah ti ditu ti dieu dasar rumping nu garaduh seni budaya anggoanana seragamna wah warna-warni lah gitu sae. Nah manawi engke kapayun insyaallah manawi abdi di dieu nuhunkeun dijajab. Nuhunkeun waktosna ka amaman nuhunkeun dijajab rudak teh jiga kumaha kaos kumaha syukur-syukur manawi engke aya sesepuh-sesepuh anu terang sareng paham sejarahna rudat di Subang teh. Kumaha awitan-ngawitanana dugikeun ka ayeuna kan ke manawi parabotanana ge genjringna aya sabrasiki nomor 1 nomor 2 nomor 3 nabuhna kumaha jidur teh nabuhna kumaha kan manawi aya waktos ke insyaallah abdi sareng rerencangan sadaya nuhunkeun dijajab ka amaman di dieu ka kasepuhan di dieu manawi. Nah kitu manawi ka para wargi sadaya kanggo bubuka di syuting menawi ngetek di ieu patempatan tepatna di Blok Jati Desa Subang Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan urang seja ningali urang ngaliput naon sih ari rudat teh kumaha rudat teh parabotanana naon bae gerakanna naon bae insyaallah syukur-syukur ke urang di papatahan langgam-langgamna nu tadi disebutkeun ku Maman nyata berjanji sakitu manawi lah kanggo ngawitan kanggo bubuka. Hatur nuhun, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang ayeuna parantos dugi ka tempat kesenian rudat anu aya di Subang Kabupaten Kuningan. Bari dia momen. Urang ayeuna parantos dugi ieu teh tos dikawitan ieu teh momen. Mulai. Ieu pesertana jumlahna sakieu tapi biasana sok seueuran. ini sampai mulai makin seueur makin rame ke seueuran minum kan. Itu para wargi urang saksenan kesenian rudat nu aya di Desa Subang Kabupaten Kuningan. Ya, alhamdulillah wengi ayeuna urang kaleresan nuju sareng nu gaduh
hajat. Haji Reja. Kang Mina Bapak Haji Reja. Haji Reja. Ya. Ieu teh acara nikahan atau napi hitana? Syukuran nikahan. Syukuran nikahan. Acara syukuran nikahan di rombongna Bapak Reja. Keseniannya nyata kesenian rudat. Dugi tabu sabaraha teh Pak? Panginten 12. Tabu 12. Tabu 1 lah. Kita di dusun atau napi di Dusun Manis. dusun manis. Blok Doyong. Blok Doyong. Iya pangitan api sareng dengan di Kuningan. Pak, kiri Pak, kiring ngalipun. Turun ngalipun kararesan abdi sareng pun lanceuk. Gaduh konten YouTube gitu lah. Oke. Bapak Reja tiasa ngiring nonton. Ya, insyaallah. Dina SNS Sawati TV. Ya, ya. Nang YouTube-na. Atur Nuhun ya sami-sami Bapak Reja, sami-sami. Abang nama simpuring sareng-rengan teh margi hari simpuring mah alit amang di bumi Bu Ela almarhumah. Wah eta teh wargi guru. Dan konten-konten abdi mah lebih kepada melestarikan seni budaya. Alhamdulillah ya nukas moho regenerasi nukas sabaraha kali simpuring saja nepangan mendakan kalasan di lembur nyalira lah manawi aya rudat kalasan amaman ngawartosan aya rudat ka dieu cenanya alhamdulillah enak di Pak Haji abdi tiasa ningali tiasa insyaallah ke rerencangan sadaya nyobian cenah di deku terus hati sim kuring sareng-rengan ngawilujenkeun ka Pak Haji atas pernikahan putrana mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah mohon mudah-mudahan enggal kenging momongan kenging incu pada Pak Haji nya amin atur nuhun Pak Haji Nuhun Pak Haji sakitu rupina sareng Pak Haji Reja anu gaduh hajat di dusun Doyong di Subang Kabupaten Kuningan.